Borok kocok stasiun TV, bobodoran orang Sunda. Borok kocok stasiun TV, baru datna orang Sunda. Apa gawe sapopoe, wah deui iwal usil. Borok kocok stasiun TV, baru datna tukang usil. Borok kocok, hayu urang gogonjakan. Buang kapusingna, piceun karungsingna, tonton terus di channel Borok Kocok Station. Mama mengisak itu lagi cangkul pas lagi itu. Udah masuk ke moshet. Iya, jengkel. Kan jerona ge setung yang agak mana. Nah, bener kan? Baru buah-buahan tos tinggi mana aja? Iya, tos belanja pintas. Belanja pempes tanggung aja. Sini Apin, aku sok nempel lagi di lokasi sih. Biasa lagi emas, ngewer-weran di celana. Ya anak bocah, punya emak. Bo, sugan teh aja tara ngompol. Udah, eta lamun sare teh sok main TikTokan wae. Potah teh. Kayak pulang nanya. Jangan ngaku, apa coba dengan ibakan anak bocah. Bulan seibang. Aduh, anak pecang. Doi, kamari kurang maca di internet di kebun binatang aya anak kingkong nu leupas. Saha anu mangihan bakal diberi hadiah. Bener din asli tah 10 juta. Ayo tuh ayo urang dangan yuk. Panggil anak kingkong keur main game. Buru-buru mandi bisi batur paringsan bau lalai. Ini emang begitu ampe. Gue saya kemana? Iya, ngubaran kasurupan ja. Nah, ngubaran kesurupan ke mau kopi. Nu kasurupan anak minta kopi. Ayah wae, yang kopi segala. Ya komo tadi mah nu kasurupan anak minta arak. Belele si kompo aku gue salah. Bener ja. Geus urang ngarep ngubaran anu kasurupan lah, bisi kaburu sadar. Anu kasurupana. Oi. Istilu poe itu. Urang teu bisa sare. Ingat we kasih ayam. Bebek moyor, cangkang leupeut, teu daek molor, hayang deukeut. Alus kitu we pantun teh we menang ti mana maneh? Menang di tong sampah. Bisa wae maneh mah ngeles teh we. Urang yang kesibukan ya. Ayo yuk urang yang kesibukan ya. Kesibukan. Urang ngecat jalan. Teh maneh hidup teh. Geus ngecat jalan maneh ciga kingkong tutung. Aduh, sudah cantik. Rambut sudah warna-warnain. Gincrong. Mau ke mall, mudah-mudahan ada pangeran yang mau saya. Hai. Aduh, iya kopi. Saja jalan meni seungit kieu. Ini asa hayang ngargo. Tapi bingung. Soalnya iya kopi teh jangan ngubaran anu kasurupan. Kumahanya. Doi, jalan nu kieu mah urang main dulu di HP.
Ayolah, kebenaran orang aya ya. Bener asli aya. Aya tah. Tapi anu ele dicabut bulu irung erek. Tapi lamun orang menang dicabut bulu bol heuh. Wah edan mana yang mana? Tapi hayu lah. Bulu bol orang bau hangit. Kan bae. Kan kurang dioleskeun kan urang maneh. Ayo, tah, ayolah, ayo. Duh, kamananya baru dak teh mun speak ieu. Hah, si aja sabarkeun ah. Ja terlalu juga maun. Ai kepo manepin. Lalu jangan nempel menjak itunya. Ai soto ipin. Menembak ke ditu ini jeung bau lalai deui. Menembak pin udah ku aing sia. Lain ucing-ucingan ce, tuh Sepin aja ya, awas Sepin. Nah, nyalakan budak aja. Suku di dia, ditajong ce, Sepin. Aduh, eta budak. Aku pangarahkeun aja, budak itu mah tuman. Siap 86 ce. Alah, ya cau. Alah, memang pakai kiriman dia. Ngenah ya mah ya, lo ngode-ngode. Aduh, kurang aja. Awas Sepin, peluk senang. Aduh, saya nu mana dong? Waduh, cilaka, benang kasih Agus. Aduh Gus, hampura, teka aja. Oh, enggak. Mana nu nimul ka urang teh? Oh, tadi mereka meleduk si Epin, benang ke didinya Gus, hampuranya. Ah, kebalik sia mah. Ai maneh eta kunaon banget siga kue mochi. Oh, jangan ngalah si Epin. Jadi kieu teh. Ayo Gus, ulang tewak tah kumaha? Oh, ayo ah, urang tewak. Urang kulup. Ayo. Sama tau ge. Ah, capek. Mobil lah. Telesna kus-kusakan kawas jayar menang meprek. Ampun Gusti, kakian apa dia? Aduh. Apin siap. Aduh, mal Apin. Apin. Aduh, budak teh aya-aya wae. Ieu tipung nepi ka awur-awuran. Oh, acan nyobaan baju. Erek dicobaan heula ah. Alhamdulillah, dugi oge abi ka bumi. Tos teh kieu, hayang nyobian baju kebangsaan. Jadi miras madu. Iya mah, ulah si anak pecang ya. Awas ya, kudu disepah, udah gitu mah. Kenapa baju kebangsaan saja jadi seperti ini? Tidak ada ukurannya. Bu Abo nggak salah lagi ini. Pasti kelakuan anak kecil si Apin. Awas Pin, gak rujak cengus nanti kamu ya. Datang dari barudak mah kok dibabuk sakuya. Kesopan pisan. Aduh, ampun. Apin. Apin. Gusti. Apa-apa di bibir ini udah sama kan di apa? Ayo. Aduh.
Aduh Din. Nah kalau manuk lambat dia Din. Kunaon? Cik tewak hiji Din. Orang jual kasih kengkong. Aduh, saking ku tarik makat centang bola, tapi ka ngagubrak ieu. Doi. Udak doi. Doi. Apin sia ku aing awas ya. Mun beunang. Bo baju kebangsaan saya jadi begini, saya jadi bencong. Was awas kalau ketemu sama si Apin tak saya bebek deh. Aduh ja, kamar, eta budak lompatna di geus teu kapangih deui. Gus, hayang mais, itu budak eta teh. Sarua urang oke, geus hayang ngagula asem. Gus, kakak kamu. Gara-gara si Apin kan urang budak-budak, jadi mana lapar. Ayo, kita yuk. Urang udah. Kemana aja nya si Apin lompatna? Bo ngejuna nanaon di dari yuk. Ningalian si Apin tuh. Ya, iya aya cepiah di dia. Iya mah, cepiana kabentaga mencutung kieu. Mun ngomong udah kemana wae. Gara-gara baju iyo, ku si Apin baju kebangsaan saya dihilikeun dina keresek. Bo kurang udah si Apin. Hayu ja, hayu. Tak saya bebek nanti. Sino main cek-cek. Mana panggil si Apin tuh? Lesnos. Ari mana kunaon siga anu kasatrum wae. Puguh ya, eka teh ya, gara-gara eta teh budak lalai, eka jadi bikin kayak kieu. Atuh, tidak agung. Doi, di surang kampung si Apin teh ya. Ayo lah. Cuman kita nak di luar. Ayo badan orang lotek di murah rumah nu gitu mah. Ayo. Buruan atuh, buruan. Kamananya eta budak meniges sekuat hayang nengor. Kamana eta budak si Apin? Wah, itu si Apin tuh. Itu Apin jahat. Lari. Kemana-mana? Tarik nangan si Apin. Urang ngerek kepung si eta. Ya sudah, jangan dilama-lama. Ayo orang kepung. Ayo. Oh, tadi ge urang oge geus panggil jeung si Apin kan ngaleungit deui. Ya benar. Udah baik dah. Rek mana? Saya pukulnya dari mana? Pukul. Kasihan ya. Apa itu? Gak main jadinya sia disepok sia kurang pekat sia. Sia, kenapa gak main video nyerahkeun sia. Balik sia. Karunya teuing. Apin, sia dasar anak bocah. Bau banget. Halo baraya sarayana. Jangan lupa like and subscribe channel Bola Kotor Special TV.